Oh gitu. Tah lima atun apal teu alih hartina SPBU. Pangnebakeun atawa pangjawabkeun kumaha bedana lahiran jelema jeung lahiran domba. Menawi aya atuh Kang kumaha abdi damel. Rasana ieu mah jodohna panginten nya aya pidameuleuan mah. Tempatnya di mana? 1, 2, 3, 4, 5. Bener tapi salah. Gini kayak Mang Atun. Selila di Atun. Tadi pas di jalan, saya ninggalin Mang Atun karena dorong motor. Tapi kacik hadutkeun. Rek naon Mang Atun teh? Nya puguh Mang tadi teh motor mogok beakeun bensin. Kapaksa nyimpang heula ka SPBU ngisi bensin. Oh gitu. Tah Mang Atun apal teu alih hartina SPBU. Nya puguh ieu ge minang kapom asup sok aya tulisan SPBU. Berijing teh apa ieu mah aslina mangudi naon hartina SPBU teh? Tah, kudi dia dijelaskeun hartina SPBU. S na stasiun, P na pengisian, B na bahan bakar. Tah, Mang Atun. Terus ari U-na naon mah? Una, Heeh. uyup kumaneh. Aduh, sabarang kieu Mang Atun. Aduh, Bingung ku naon mah? ieu teh boga duit. Duh, Ah, ari mikiran kasusah mah tuh. Sarua ieu ge asa hayang ceurik. Geus gandeng lah. diuk teh seweket pisan. Urang udah geus ngeunah di dieu. Aduh, Kunaon deui atuh ieu teh? iya Mang Aceh. Teu boga duit Mang Aceh. Geus 3 bulan ieu. Cicilan motor can kabayar. Cicilan kredit panci can kabayar oge. Aduh, bingung. Emang atuh deui kunaon tah? Sarua kita tadi masak ngalamun kieu teh bingung. Sararua bingung kabeh. Geus ayeuna bingung-bingung ting mah hayang duit. Nya. Mah atuh hayang duit. Yeuh hayang. Hayang atuh. Geus we ayeuna mah. Coba we tebak tatarucingan di dieu. Mun kajawab dibere duit. Naon tah? Cing, naon tarucina. Gampang. Nyaho Iya, iya. ai mah. Pangnebakeun atawa pangjawabkeun kumaha bedana lahiran jelema jeung lahiran domba. Jelas beda atuh, Mang Aceh. Kumaha cik bedana? Jelema mah dibawa ka bidan, Heeh. domba mah nya cicing we di kandang. Salah lain eta dulu itu papa Iya. cuma atuh naon? Jelema mah geus jelas lahiran lagi ku paraji, sedangkan ai domba mah pan sabrona mah. Kabeh eueuh bener eueuh tepat. Cing, jawaban Mang Aceh kumaha? Iya. Jawaban uing mah. Bedana antara lahiran jelema jeung lahiran domba teh diraseukeunnya. Ari lahiran jelema mah sok bungaheun, ari lahiran domba mah sok bingung. Cing, Bingung palebah manana. bungah palebah manana? Bungahna kan ari lahiran jelema mah. Wah, ya alam dunia caang cenah. Tah, ari bingung na palebah mana? Bingung nama lahiran domba mah bingung nama kieu. Bingung ieu ka ditu ka dieu. Ieu teh aing teh aya di mana cenah cek domba teh. Jeung kudu kumaha barang hakan. Nah, bingung kumaha Mang Aceh? Kapan jiga mararan teu boga duit. Oh, ada direngekeun ku anu urus turun pisan. Balik. Balik. Katipu. Baju naon Neng? Akang, itu cari Kang. Neng, ketinggalan Neng teh mecigeun bararingung kitu kunaon? Mohon akang, ya tadi teh yang liu teh. Mana ngeberes PHK? Masih cicilin seueur akang. Cicilin spray tuh, selimbut.
tak can eta non teh kulkas nutup pintu bari jeung tos coplok eta na ge deh can lunas-lunas aja. Pusing akang. Oh, neng teh nembe di PHK? Nuhun akang. Manawi aya atuh Kang kanggo abdi damel. Kana rasana ieu mah jodona panginten nya aya pidamelan Aduh mah. maknya di mana? Di pasar beli benat mah. Atuh hoyong atuh abdi. Nuhun mangga neng beli bade mah di pasar. Lumayan neng 6 juta sabulan gajina oge. Ya atuh Kang, sok atuh. Damelan naon? Eta lampangan toge. Teu bener pisan. Atun, aya ngarokok tuh. Atunya puguh we aing ngaran-ngaran ditawaran nya pasti hayang we. Pasti atuh. Dia aya 10.000 nya. Lumayan keur meuli rokok nya. An wayahna eta aya syaratna. Kudu bisa ulang ngajawab kana pertanyaan. Sanggup tuh? Nah, kudu aya syaratna. Ya kudu atuh mal pati-pati mere lamun aya syaratna mah. Tah, terus ai syaratna hayang apa ya oge ya, naon? syaratna mah gampang atuh ya. Ieu ya. Tang nebakeun ieu sabaraha hiji? Atuh, budak leutik ge apa? Ieu mah 5 atuh. 5. Nu bener ngitungna sok itu. 1, 2, 3, 4, 5. Bener tapi salah aku. Ya mah atuh lah, mal tulus ieu mah. Heula da kudu puguh salah palabah mana. Ya kurang jelas, kurang tepat. Memang bener jawabanna namangan kurang tepat anu dipikayang ku ieu nya. Oke, hayang apa kurang tepat palabah manana kurang tepat. Nah teh kan cek ieu mah lain 5 tapi 15 hitungan nu ieu teh. Iya, cok kumaha. Kieu cara ngitungna ieu mah atuh. Hiji tadi teh nya hiji jeung 2 3. Ai 3 jeung 3 genep. Genep jeung 4 10. 10 jeung 5 15. Dibalikeun ge anggar tadi teh ieu teh 5. 5 jeung 4 8. 8 jeung 3 12. 12 jeung 2 14. 14 jeung hiji 15. Anggar we ieu 15. Bener teh mah Tun? Oh, bener oge mah. Matun mah kitu-kitu wae nepi ka lieur. Matak oge ari otak teh ulah tunana tuur geura matun.